cenah cek neng teh boga kabogoh masakan teh nyaros teh kitu. Lamun misalkan yang babaturan kena jeung Ica, tong sok ngabahas cinta-cintaan. Ica mah masih kecil. Ih, Teh Putri makasih. Aduh. Misalnya, ini numpuk ente. Aduh, lompat lah, Ira. Neng Ica. Neng. Neng Ica. Amang yuk. Iya bawa iya dah bawa jajanan. Neng. Ka mana nya? Neng Ica. Kemana Neng Ica tuh? Neng. Kemana Neng Ica tehnya? Ditempo ka imahna gak ada. Amang merenangnya. Iya ya aku cerit. Ya emang pangi era. Neng Ica. Alah, garuan. Duh. Ih. Neng atuh tong ngamak wae ka teh. Neng. Teh ngantosan tadi teh ke bumi. Neng teh aya tos amangnya. Neng. Atuh Neng entong ngamak wae, maafin Aa. Sama ada banyak kamari teh. Neng. Neng ger dah ih. Aduh. Neng. Agebis, Neng. Karunya. Neng atuh ih tulungan. Neng. Neng. Sama iya galuh jajanan. Galuh ngeser. Kritik. Sampe.
aya Orson, aya Orson deui hiji ewang panjang neng. Neng amak kene kayaknya tuh ayo keripik halus buatan cok odah itu. hmm. Keripik hasap neng teh itu neng maafkan anya amada kamari mah banyol kamari ya neng dah cenah cek neng teh boga kabogoh masakan atenya restek gitu. Lalu misalkan yang babaturan kena jeung Ica, tong sok ngabahas cinta-cintaan. Ica mah masih kecil. Baikan atuh Papa Hade cek umi oge cenah lamun misalkan jeung babaturan pas teh enggak baik. Papa Hade yuk teh tos ieu teh masak keripik di Papa Hade yuk tuh ase pamesa ale dua tuh mesa Orson tuh ieu ge nu neng suka ieu teh keripik singkong. Enak neng gurih. Gaya asal hayang keripik. Atunya mangga apaan ku age tadi ge dipameserkeun teh kanggo neng. Layangan gurih. Gurih mah ieu tuh. Atuh neng. Tos lah, age janji dah mau ngabahas di cintanya. Tuh Ica teh masih kecil geura. Nanti gitu. Wong ge ngambek. Ngambeknya. Tapi lambaikannya. Hayang eta. Lambaikan lah tapi. Ku ade wadahan deui we. Lambaikan lah. Ada hilang kamu. Ya tuh ku apa masakeun ya? Lambaikan heula. Iya atuh. Anu mana tuh neng hoyongna? Iya. Anu mana? Iya. Iya tuh. Tadi baikan atuh. Kesana lila. Hah? Kesana lila. Tapi eta dicana kok neng. Ulah. Neng punungan. Henteu heureuy amah. Ya masuk tong punungan. Jadi aya nama neng teh tambak di kapannya? Kunaon? Pan atos minta maaf. Mantakan neng sebagai cewek teh sebagai wanitanya untuk menyalahgunakan kebaikan Maksudnya? kan neng ka teh nganturan perhatian ya otomatis teh sebagai cowok jadi salah sangka teh ningan. Oh,
Berarti Ica teh kudu tong baik gitu. Henteu sanes itu Oh, maksudna. tong baik. Salah deui. Salah deui.